Kula inget pada tahun 71 jam setengah 12 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun, itu dihudangkeun langsung aduh hareupan ngadu dengkul. Kula belah dieu tanya ku abah, aki ti mana? Bogor. Aya naon ka dieu? Ndek neang batur kula waktu didigul. Saha? Ahmad bin Khairun. Kaget. Ai ke ieu saha? Ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia. Masya Allah. Kula mawa cai kadinya teu diinum. Saat eta bah pancan aya kueh-kueh mau gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh. Budak pari mah nyahoan budak pari mah gula Jawa. Disuguhkeun tetep teu didah. Tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki? Ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia. Coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin. Ari ieu mah keris. Meunang teu ningali mangga bae dideuleukeun. Minimal kula pernah neuleuh lah ka keris. Ada lah kula mah. Dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7. Nu haji pendi mah 11 loba teh. Loba teh ngaturan ngapung jadi henteu tuh. Eta beseukeun deui. Kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula pisan waktuna. Nu ieu sangsaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, Masya Allah. Tilepan deui. Cincin, bendera, termasuk keris, itek da di dieu hiji. Di deuleu ceulikna gede sabeula. Gede sabeula. Coba Haji Pendi. Nyana mah lain gede sabeula, rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Celikos kitu teh celik kenceng. Lamun rancung eta bagus. Sebab kancil rancung pinter. Nah, tidijalah langsung dongeng tentang perjuangannya nak. Langsung mengarah ku lagi. Oh berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Tidijalah langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun. Sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di dia. Allahu Akbar. Nah, cek manehanana kula geus di bejaan kuburanana mah di mana di Doyong. Kula dek zarah, kemudian kula dek ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas zarah pas azan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapanggi deui, kapanggi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar teh. Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincinna, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kejadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haji kula ngomong ka abah. Pan Bung Karno geus mahoti bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak abah teh abah ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abah ge teu kaharti cek yeuna teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno Emur. Tah mah bapana Rano Karno teh mah.